Bismillah ngawitan tepang ngawitan bubuka ning panggung sim kuring sapara kanca tilingkung seni jaipong degung acan grup upacara adat mapag panganten bade dikawitan. Sampun kanu maha agung kanu gaduh kun payakun ngajelek dia patempatan gatingal kurang sabarya ti kidulut ketinggalina ti kulon ketinggalina ti kewetan ketinggalina ti kaler patingkalatip ngalut ngabandalut ieu katempatan mapaget panganten pameget sareng istri Neng Mariati sareng Kang Aldi. Wah, mawa sapara kanca bewara kabatur-batur sadayana dulur-dulur nu jarauh nu deukeut nasing karumpul kumpul wah Bismillahirrahmanirrahim anu gaduhkeun poyakun Allah nu ngajak di ieu padempatan nyuhun nyingkil sina jurig jingkah anu deukeut nu jauh nasing jarauh nu deukeut nu begeurna kadarieu urang merekeun ieu ka panganten dua nana keluarga nu sakinah jeung mawadah urang doakeun ku sabararea sadayana nu ieu ngariung di patempatan. Aduh Gusti nu Maha Agung cing setan tu ti kulon hingga anu ti kidul Allah diwetana nu ti kalerna urang ngejelak bumi 3 kali kumpul kabeh rizkina kumpul kabeh bageurna ieu panganten jadi keluarga nu sakinah sareng mawadah warahmah. Bismillah ngawitan hayu urang papak ge calon urang papak panganten wah hayu payung gerabukakeun rek payung gerabukakeun. Gogoda ulah
ampun Gusti nu Maha Agung suci nu paralun ada nu paktaar kanu Gusti kanu Maha Agung penyakit numpuk wah aduh ampun aduh bararea batur-batur sadayana aya naon Aki katingali ti ditutuh ti belah kaler aduh mini kuat kagending jeung pertentang geulisna kawan Teki Neng Mariati sareng Kang Aldi Rinaldi teh bade dikumahakeun eta Teki urang dirajahkeun heula ieu ka Aki murut rahayu berkah jeung salamet tah jadi panganten berenya ngabina rumah tangga sing jadi keluarga anu sakinah mawadah jeung warohmah boga turunan meureunan gitunya ya penting cek panaib teh mah ulah aya sirit kudu aya surut teu mawa sirit aya teu mawa surut mah teu bisa gitu mudah-mudahan urang doakeun ieu panganten teh tadi sing jadi keluarga anu sakinah mawadah jeung warohmah gitunya kacai sing jadi sala sing getolman di kadarat sing jadi salogat gitunya getol ibadahna gitunya cik erek silah heula Aki erek silah heula aduh urang heula geura dirajas pada salamot tah eta gitu pun aduh Gusti nu Maha Suci nu weuatin kaya payakeun mudah-mudahan ieu dina aya kabologosan dua panganten Ning Marianti Aldi Rinaldi keluarga anu sakinah mawadah jeung warohmah jiga Aki entong ditambahan mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala kabul a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu geus tong lilah teuing rajahna Aki Aki ka dieu jeung saha apaan heueuh tadi teh nepikeun ka poho Aki teh nepikeun ka ngomong bener dan ningali nu geulis ya gigireun cing gara-gara aya teh nu geulis gigireun teh ieu kabogoh ieu teh alah aduh Aki aduh ieu saha deui aduh punten nu mana ieu aduh naon ieu teh jeung naon ieu teh saha maneh mah meuni sok kapohoan apan keur sore teh janjian jeung urang teh aduh ke heula ieu nu saha nu mana aduh jeung make baju jiga kieu ngerakeun teh nya mode ieu teh Aki mode bisi teh nya ngerakeun ieu ka dieu aduh ai sia atuh jeung kunaon deui min jeung loba Kadia ka hareup gerak kadia ayo urang ka ditu heula aja ka ditu gerak lain Aki ayo ka dieu heula cicing tong loba aki ka hareup heula maju leumpang sia hayu ka dieu urang deukeutan panganten heula ka dieu gerak kami mah deukeutan panganten hayang bari jogsen ngerakeun ku Maawi teh hayang jogsen Mauwer jogsen pokona mah hayang bari jogsen astagfirullahaladzim jeung hayang naon make baju jiga kitu aduh keun tae meh babari ngalengkah ameh batur kami taleun eta teh aura cing jara rendol kitu dihandap aing mah teu orat aduh aing Ki urang jogetnya heeh sok atuh sugan boga loba nu nyawer aduh ieu ti cetol teh nu kieu beureunan sok mangga bilih eta geura siapkeun sawerna nya abdi bade jogsen aduh beureunan joget salah ganti ayeuna mah lain jogsen loba teuing manggung jeung sisingaan maneh mah kitu tah sok urang Jayanti teh geuningan adaw der atuh sok buru maneh teh aduh kahareup gerak kahareup maju Aki ayo ini ka dieu gerak lele ayaw sisi basir Jayanti lain dia menyebegan
Mangsa sarepna rek datang Aduh. di barengan Aduh. king kilaban Lo. angin peting pating siriwi sisi basisir Jayanti kenjanji pasini Atur nuhun panganten. Alah. Rasa Aduh. cinta Jika nama panganten rek ngodok. Ibu besan jeung bapak besan ngodok. Aduh. Ayah. Bapak besan mah dihareup. Dihareup ki, kahareup terus. Euleuk. Mangsa burit surya rek pamit Ulis deui. Alah. hujan letih Aduh. dari rinci Alah. kilaban pilu nyaksian auding de Adaw. basisir Jayanti Bapak Oding dan Bageun mangsa sarepna rek datang Lek datang. di barengan Aduh. kilaban Adah. Ini. angin peting pating siriwi Siriling ke Sorolok. sisi basisir Jayanti Aduh. Bapak Haji Mumuh dan Bager Pak Bapak Haji Doi. Aduh. Jayanti Pak Haji Mumuh janji pasini Pak Haji Mumuh dan Bager Ayo. Mengket Bager rasa cinta Alah, Bapak Hajat aya ka dieu Bapak Ewok. Alah. Jayanti Bapak Hajat janji Doi. pasini Adah. Bapak Hajat Deui. sisi basisir Aduh. Jayanti Aduh. Mini kuat ka di kalung. Aduh. sasarep Asik. rek datang Bapak Euleuk. di barengan Euleuk. king kilaban di Sarele. hajat angin peting milu nyaksian Euleuk. Ayah. sisi basisir Alah, Ibu Hajat ge aya. Jayanti Ibu Hajat Ibu Hajat deui. Ibu Hajat mangga sawerna tamihan Ibu Hajat. Euleuk. Ibu Hajat Ayah. ditambihan deui hatur nuhun Ibu Hajat Ibu Hajat Alah. keun janji pasini Deui. asidik Asidik ayah. anu sayang Ibu besan mana ayah? asidik anu sayang asidik anu bageun Ayah. mangsa sarepna rek datang Aduh, Nini geus ngageol we terus yang kahareup tinggali panganten. Aduh, kabitaeun Nini gual geol kitu Nini. Aduh. angin Aduh. pating Aduh. siriwi Nah, yang dibuka kitu si Nini eta. sisi basisir Aduh. Jayanti Aduh. Tong kikituan wae Nini. Aduh. Aal ditinggali mes. Aduh. Peremlek tinggali itu panganten. Aduh. Jayanti mahetkeun janji pasini Alah. sisi basisir Jayanti Aduh. Ayah deui ada. Ibu Hajat. Aduh. Alhamdulillah kata pipisan hatur nuhun. Hatur nuhun Ibu Hajat. Aduh. Khusus eta mah keur MC. Aduh, jeung dia Jayanti Nini bener diasupkeun kana jero kutangnya. Aduh, bener maneh. Mengket pageun Aduh. rasa cintana Ayah, ade. Ake. Dua. Aduh. Sisi Aduh. basisir Alah, ampun.
Jayanti. Aduh. Aduh. Alah. Jeung nepikeun ka maruragan ieu naon ieu? Iya segala buuk naon maruragan. Aduh, kumaha sia ka dieu buuk kami. Alah. Ampun. Capek. Iya, ada ka dieu. Aduh, ngerakeun pisan pasangkeun ini pasangkeun aki, pasangkeun. Aduh, ini cicing. Tah, kitu sia teh alus. Alus ya teh. Ya teh. Ada ilaha illallah ini tunjuk. Nah, ampun. Tong ngaheureuyan we karunya itu panganten keseleun. Geus hayang pasangkeun cicing sia teh. Ah, kitu tah. Aduh. Ayo urang loba kutuan si Rasia mah. Geus 5 peuting teu kuramas kami teh teh. Geus 5 minggu teu kuramasna oge. Ampun. Aduh. Urang mapakeun panganten ah. Ayo. Ayo urangkeun lengser midangkeun heula hayu. Mamang lengser. Jandang midang sejatandang mapagan nu pangantenan panganten nu bakal datang nya datang mawa kahayang sewang-sewangan mugi ya mulus rahayu mapak mudak cita-cita mamang lengser kandang midang sejatandang mapagan nu pangantenan panganten nu bakal datang mawa kahayang sewang-sewangan mugi ya mulus rahayu mapag mudak cita-cita. Aus nu kareulis nu kandang siapkeun ka dieu deukeut ka dieu sok geura ya. Sok ada. Ini Bapak kaharep Ajan. ini. Punten payunan ieu di pelaminan dikosongkeun kidunya. Gitu. Urang kosongkeun ah. Ayo. Nini, ieu urang dibereskeun dikosongkeun di pelaminan. Urang calikeun kadua panganten istri sareng pamengkeun anu jadi raja jeung ratu sadinten kidunya. Ayo ka dieu. Ayo Nini ka dieu. Diabdi kanggo salira jeung wargi-wargi sadaya. Baheula mah neleng ningkung ayeuna calucuk jangkung. Baheula mah neleng ningkung ayeuna kebeuli nyungcung. Aturan wilujeng sumping bage adeudehan aking hidup nu dianti-anti. Canda ka dieu aki. Diawur kembang malati kembang sengit mawasari. Dah foto heula. Sok aki ka dieu aki. Ayo. Neng Aldi neng Marianti ka payun sok ayo. Ayeuna calucuk jangkung baheula mah neleng ningkung.
Anglungkeun heula kembang. Oh, ki antosan heula kembang na ki teu acan ki. Kembang tong waka. Kembang tong waka. Sok, kembang na ke heula ke mohon. Antosan heula ibu mohon. Cicing heula ke. Kuak ke dipandunya. Alah. Hidup nu di anti-anti nyumponan janji pasini. Ada. Baheula mah neleng nengkong ayeuna jaluk cuk jangkung. Baheula mah neleng nengkong. Antosan heula ibu hajat pun sakadapan. Ada. Gin. Ulang alungkeun Lestina. mohon. Mangga neng Lestina. Mangga sok urang alungkeun heula ieu mangle mohon teu deuh ka Jagung deunang. tuhur menangonon Sok anak neng. king bagia sumpi belut sisik sabadarat kapirarai siang wengi belit jinggir simpai rema mualali kapasini Sok pasikeun kasih ibu ka ibu. Nah, ibu sok dikalungkeun aja nama ibu. Nah, ka pamaget. Tah, antosan heula sakedap nunuk heula nunuk, antosan cepret. Terus salim heula teu ada tah kitu. Neng na oge salim ayeuna mah salim. Yo sok kitu. Antosan. Ayo. Ya, ibu dicanak ibu. Salawat Naon? barokatan ala Muhammad Walengser. Rasuli Mun salikeun ka ieu bae ka pelaminan kitu mun tosah dah nuhun kitu nya. wasobi Mohon. Sok salikeun ka pelaminan. salawatan Ibu besan sareng ibu hajat mangga dipalih kiri antara bikin sareng katuhu. Kurang kalihna sewang-sewangan di kursi anu parantos di sayogikeun kitu nya. Mohon. salam sinareung Mohon dipalih dinya. moga Maawi netes mohonnya kamu aya di sagedengeunana Neng Maryanti. Natrat ka para karabat Mawer sareng Kang Darta kitu nya Pak Ewok. Jeung Dipalih dieu kitu nya di Kang Aldi sagedengeunana kitu nya wayah kitu mohon. salawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasul Teu acan kitu nya seren tampi parantau. Mohon. Mohon disayogikeun hiji kangge simbolis dipayun di dieu. Mohon. Barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbihi. Salam sinareung selawat muga netes ka Muhammad Leres-leres. natrat ka para karabat para ahli jeung sahabat Alawah. salawat salawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbihi. Salawat salawat Ka para wargi mangga palih payunan panggung aya tempat kosong aya kursi mangga kapalih dia panitia. Panitia mohon mangga kapalih dia heula. Sapalih-palih dia, sok. Neng nu gareulis kapalih dia heula di payunan panggung kitu mohon. Sok ka kapayun-kapayun. Ibu besan ti wargi sadayana ieu palih payunan panggung kosong mangga ka panitia. Natrat ka para